Kakang? Kunaon? Uang kakang leungit 200.000. Leungit di mana? Di dia. Aduh, tong nangis kadi. Tos tong nangis wae ya. Jangan Kakang ya. Mana di hese. Ya. Ya Kakang tos tong nangis wae nya. Nuhun. Indahnya berbagi. Hayo sia naronton naon. Apa dan Aduh, sia mah film dewasa. Apa ieu film ieu? Dulu si Ima 20 tahun ke atas. Ih, tenang. Ya berarti tenan naon atuh. Tenan naon kumaha? Ama 17 tahun ge acan. Mantak kitu ge, ngajak si Kakang. Pan 15 tahun. Si Kakang 8 tahun. Jadi sabaraha? 23 tahun kan? Oh, adi dinya sudah tahu. 25. Boleh mah? Ini Dua hiji. bisa nonton tuh. Bisa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiasa patepang deui sareng ana Komarudin dina acara Kudum Kutit. Kuliah 2 menit kurang saeutik. Bewara kanggo ka bapak-bapak sadayana yen ayeuna teh tos waktosna urang teh kedah mayar zakat. Mana nyuhungkeun di hapunten upami yen anjeun-anjeun sadayana teu acan anu aya uninga. Salah. Maksud ana teh teu acan aya anu uninga. Perkawis mayar zakat omat ulah ku pamajikan soalna eta henteu sah kumargi mayar zakat eta kedahna ku artos atanapi ku beas. Alhamdulillah ya Komarudin atos rengse naon iya Kuldum Kutik. Kuliah 2 menit kurang saeutik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tos adan deui. Kakak sok enggal geura buka. Ngasok weh. Kakang mapan buka teh kudu disegerakeun tuh. Aya kolak, aya sirup, aya es kelapa, kuenya. Mangga ada kakang mah tos wareg ta tadi. Kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Urang tiasa favendak deui dina acara Kudum Kutik. Kuliah 2 menit kurang saeutik.
bewara kanggo ka bapak-bapak sadayana yen dina saseh aduh maaf hapunten kapalibet yen dina sasi saum ieu teh aya sababaraha produk mie anu urang kedah jauhkeun tina kahirupan urang di antarana mikiran pamajikan batu teu kenging anu salajengna milih baju aya entog anu kadua milih baju lebaran bari jeung henteu dibeli omat ulah anu salajengna mindahkeun gapura kelurahan anu kaopat misahkeun pasangan suami istri anu salajengna milu godin kawarteg. Alhamdulillah ya kuldum kutik kuliah 2 menit kurang saeutik parantos rengse hatur nuhun sadayana nu tos nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Agus surabe hede. Ya Kang, kelanya. Kang, Surabina. Wareg surabe hiji oge. Mang Agus pernah ngadangu hadis ieu teu? Bahwasanya amun urang masihan tuangan kanu buka puasa eta pahalana sami sareng jalmi anu puasa. Apal atuh. Barijeng tanpa ngurangan pahala anu puasa kan? Wah hebat pisan Mang Agus mah apalan. Emang kunaon gitu? Kakang teu nyandak artos Mang Agus. Kasus. Tapi bayalah hiji wae malah. Widih, Mang. Meuli segut kitu euy. Di ka mana? Nya taraweh terakhir atuh Mang, ngarah pahalana teh gede badang. Wae paling ge di dinya mah rek silih suntrung tarawehanna ge Astagfirullahaladzim eta bebangus. Cangkemos ku aing raya untuk bulan puasa. Hampura atuh Mang heureuy. Eta pake sendalna naon ka dicekelan di gigiwing kitu? Tak ditukerkeun ieu teh kamari teh sareng teuing ieu teh. Tuh. Enggak meujeuh. Teuing Mang, mangga. Kasus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih sayang, wih tarawih langsung tadarusan. Iya sayang. Nyesok atuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayang ini geningan sinetron Ikatan Cinta udah der. Oh, nya. Shadaqallahul adzim. Aduh. Kasus. Widih Mang euy. Meuni ceuyah gitu ayeuna euy. Oh atuh. Pas ayeuna mah. Tuh kan enak mah jadi pas lah teh. Pas enak mah nggak serem. Kayak ngomong-ngomong banget dirinya juga bararing gitu kunaon sih Mang? Mang. Di dieu teh keur bingung euy. Ari nu puasa menang teh si kekemu ku cai sirup marjan. Ya nya sakanya uing mah ya nya. Lamun urang kekemu ku cai nu aya rasaan eta hukumna teh batal Mang. Komo lamun rasa ingin memiliki mah batal pisan eta mah gitu.
Nah, orangnya pasti buat kasus kan. Kasus enggak mah udah teh make cai marjan, enggak make sirup ABC. Assalamualaikum. Salam.